loba teh ngomong tuturkeun aing. Ari sia sebenarnya sieun naon ieu. Lain sieun sama tuturkeun aing lah. Cicing loba teh ngomong tuturkeun we. Cocok lah tuturkeun ke bahasa dia we lah. Asnya pokoknya. Kayak gini euy. Sok ayeuna hayangna kumaha? Ye, eta hayangna kumaha? Tarua aing teu kuat ya. Enak kumaha sok. Tai, lagi maju tah. Ya maju ngarakeun deui ngakuat Yo, kela. Ayeuna mah daripada gelut, capek, ingkana urang ngadu ketangkasan we ayeuna sok. Ayo. Ayo sok udah ketangkasan. Naon ieu teh? Ketangkasan teh. Sok kaluan naon euy. Jauh-jauh ka dia. Anu rupiah. Samarede ketinggalan Anu ngerakeun sok. Ngerakeun. sok eta ane wae enak kumaha. Aing kudu sieun kudu eta mah. Begitu mah terpantes eta kira-kira. Merah menal macam. Ayo siap. Ayo. Sok tiga sok. Salaman heula nya. Pokona anu pelit urang gebugan tong. Siap. Sok Perjanjian ya. Bos lihat kebugan. Tong lila. Sok tiga. Jahaan mundur-mundur. Tiga. Yang hiji. Ji 2 3. Menang. Ayo heula. Sok. Murah ya, ayo heula. Menang bukan main kudu menang. Ayo siap. Saya naik bagian jaganya. Jaga ya nama. Siap. Ayo sok. Udah mana sok bro. Aing gimana ieu teh? Minong di ayam itu uran we. Aya memuncangan ka aya. Memuncangan. Sok, mesti narik kumaha? Ngan ka dia sia kudu asup hulu. Nah, Kita ngalengkang ngarayap. Ya heeh kudu kitu kan. Ngarayap. Umur setengah jelang teh. Ngagawekeun jeung cara mah bos. Sok rek kumaha? Nek di mana mula di dia apa di situ? Minaon ayeuna mitu. Kada lihat tuh. Mimitian itu heula nya. Alah, Aduh, anjir. Ningali. Oh. Ningali. Pindah ke. Ayeuna mi cangkeng. Gela cangkeng sapi ieu mah. ade ulah min. Asina Heula mah. Micuri mah warah. Atuh, Bang. Ditunggu teh kalian atuh. Oh. Kade ayam mentahan pakai perintahan. Heula atuh encan ah. Oh, dah hanya kitu ye. Oh, kasih daun mana? Hadir. Langsut. Awas. Woi, langsung nyurung. Bisa sportif tuh main. Sportif. Ulang deui. Carana. Ini bagian aingin batinya. Har ini panduan Pan dia gugur. Mana yang jangan permainan tuh? otak pakai otak. Aing atuh bisa itu. Oh, siapa pelit anjir teh? Kemarin anu sabar mah pasti menang. Waktu dituna anu pelitnya eleh we ya. Kalau doki areuhnya itu ya kudu naik mah. Buat saha poe ieu? Batah, saya nawe heula ieu mah. Aya jang nyangu teh ayeuna sore. Awas ya marudul maman dia siap maju jeung aing. Awas. Aduh. Wah, lumayan sakige lah, loba lah. Aing teh ciga baru lah kerja reutnya. Aduh. Wah, tinggal heula. Jatuh manting yang naon jeung aing. Yakeun man tuh manting ana. Maju dah. Siksa man sok. Kumaha itu? Iya geuning. Aing mah. Ustaz.
Saya ngomong iya wae. Mana jang? Naon mang? Astagfirullahaladzim. Jika tuh amang mah urusan Ye, barudak. lain gitu tonggar lu jang ngewa ituan teh. Kalau bati ngomong emang tengel oke mau kok ai. Ayo, ayo. Aman. Bas tah. Maju. Jang ye. Coba euy. Maaf. Euy, cilaka ieu mah ieu. Budak batur. Bismillahirrahmanirrahim. Geus jang kudang. Wahwanianan maneh cicing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah. Cicing. Mau kuat mana cicing udang cicing. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Maneh ulah sok wanianan. Ulah sok garlut wae hirup teh. Terus dari ge mah cicing dari ieu cari cing ngumpul. Ilmunan eta mah. Eta teh ilmu kesabaran. Ulah sok wanianan, ilmu jaga diri eta teh nya. Saha tadi anu lupa eta batur maneh. Bawa eta ketua. Tua budak wanianan eta cicing dari dieu eta teh jegerna nya. Tadi urang ngabejaan yang ngelingan kamaraneh. Ulah sok jagoanan di lemur mah. Hari cing we ieu hirup mah kudu sabar, kudu eling. Ulah sok ngajago ke batur teh. Nya. Da eta pepeling ti urang. Ade ulah sekali-kali di kos kitu nya. Heeh, 6. Saya balik ka itu 6. Panas-panas deh, masuk ke ayeuna nya saripuk teh. Astagfirullah ya budak ada. Ayo. Naon mana ngalamun? Asa tepat asa depan ieu mah ngalamun wae. Itu keuniis, Pak. Ya. Panas kalau tengah bantuan gitu teh. Tadi mana ka mana? Kita macul ngadan ulin. Disamper ku barudak pangajakan ulin. Sampur mana? Udah barudak neang. Yang ka mana? Sok ka wadul teh ka kolot dosa nya teh. Bener, Pak. Ada beda deketan tong jauting. Pak. Bapak geus pusing pikiran maneh, kelakuan maneh. Gitu aja kitu ti baheula. Berubah-ubah. Cik atuh mikir. Oh, berat tuh, Pak. Lain hampura mikir maneh teh. Iraha maneh kawin. Cik atuh kenalkeun, boga kabogoh ka bapak. Kan ieu keur neangan. Neangan ti baheula ayeuna can menang-menang wae. Ya, da kumaha tuh, Pak, ngaran jodoh mati Allah. Dalem teh ikhtiar. Dengekeun bapak geus isin era ku babaturan bapak, santragan bapak geus boga incu, bapak iraha atuh. Cik atuh mikir. Oh nya doakeun Pak tuh udah. Didoakeun enggak pentingnya ke bapak. Didoakeun. Gimana tuh mikir-mikir wae. Udah. Ada telakuan emang geus tuh domba tuh nu tetangga kawin ku maneh. Kotak kitu kan apa kita kanjeng domba. Tebongan saha? Nan awewe ge hese maneh mah. Udah kumaha deui tuh Pak. Nangan kita nangan awewe teh perkara naon ini. Belegu maneh mah nyangan awewe teh. Bapak baheula nomor hiji nyangan awewe teh. Anak teh nu kaget juga kabelegu. Hese di papatahan maneh maman. Hese di papatahan ge. Oh, ampun tuh Pak. Amak wae ah. Oh nya geus atuh lah. Suka mentang kieu deui nya. Nyaman. Macul atuh sebenarnya. Heeh, moal. Kamu dulu anggeus. Geus bapak kaca heula nya. Heeh, sok Pak. Tuh. Padahal pun aing mah nyareka wae da aneh. Diputi ngadat. Bangun pentana naon sok bari mah ah. Angkat ah. Mama kadang aing juga bapak lagi tuh. Iya.
Maaf. Man. Kumaha tadi euy? Tadi hasil mati amang-amang teh amunan mah. Tadi mana ninggalkan orang. Kabur we teh heula. Ieu euy kalau pasipon lajan orang kuat oge. Teu asuh. Udah kan mika kalaborna karunya nih. Man. Iya. Ulang wae. Hari tahu arek. Nyaku dulu hari tahu. Namanya kan yang awal yang kawin-kawin coba pemana ngomong aja jelas. Kurang ya. Bantuan ku anak. Tong ah. Aya bisihan bantuan. Namanya ju jomblo nurungan jomblo. Aduh. Kayak gampang atau mah kayak oke. Kela. Asa itu nu tadi maling kalapawa atuh teh. Aing ditewak sia tah. Beunang ditewak. Itu dia teh euy. Bener budak tadi eta. Woi. Geus kabur. Woi.